lamun Mas Febri, kalau seandainya Mas Febri melihat istrinya manyun, kira kamu bahasa Indonesia manyun naon? Itu Bimoli. Cemberut ya. Oh. Kecut. Dia rekam tuh ya. Ah, gambar. Cek ya YouTube berarti kan dikit cek seserian ya. Mas Febri kan melihat istrinya cemberut. Jangan sarwanya. Aduh sarwanya jangan samaannya. Aduh gede bae ya. Cek sarwana bahasa Indonesia naon sok? Hah? Jangan sama-sama atau sama-sama barengan dong Pak. Iya. Guru bahasa Indonesia tadi. Jadi kalau melihat Neng Siska lagi cemberut, lagi manyun bibirnya kayak Hasopan, Mas Febri jangan samaan sama dia. Gue sama sarwana lah hanya liar nih pikirannya kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaci kijing meuli salam, kaci anjur meuli kaleci. Nu cicing tengah jawab salam, kudu dibanjur ku cai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, haraya ini. Alhamdulillahilladzi ahadan nikah wa nadaba ilaih wa harrama as-sifah wa wa'ada alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadits. Anu kusim kuring dihormat para sepuh bini sepuh, tokoh agama, para alim ulama, para zu'amat, para kiai, para ajengan, para mubaligh, asatidah, qari'ah. Anu kusim kuring dihormat aparatur pemerintahan dikawit atasan Desa Borobojol, dugi ke bawahan Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, Ketua DKM, oke, Ketua Majelis Taklim, pimpinan Pondok Pesantren Kum Sadayana, mobil khusus Sahibul Bed, kula wargi Jembar Bapak Iwan, tanapi katlahna Abah Susan, Iwah Ibu Titi, oke, kedua mempelai Neng Desis Kawati sareng A Febri, sami nu kusim kuring dihormat Kum sadayana, pala wargi ibu bapak, ibu-ibu nu sami rawuh, nu sami tuhu nuntut karena ilmu, oge para bapak nu hempak berbayasa, para wanoja, para nonoman anu sami ngiring pangaosan, oge para murang kali anu sami linggi. Kum sadayana, pala wargi hadirin, urang sami-sami panjatkeun puji anu jadi mimiti ngaji kadat ilahi Rabbi Rabbul Izzati, oge puja menjadi panghias rasa jadi mimiti carita urang sangakeun kadat Allah Azza wa Jalla, oge catur syukur mimiti jadi catur urang sangakeun kadat Allah Nu Maha Ghafur. Kalayan alhamdulillah dina wanci nu kiwari urang sadayana tiasa tepung lawung paamprok jonghok patepang wajah suap pandang walimah. Kalayan pamudah-mudahan
ku tepung lawung bongkok ngaronyok petepang wajah suap pandang walimah urang sadayana dina ieu saah singajankeun bati nu ngagiring kana ati sanubari amin. Oke natijah nu ngagugah kana manah ziyadah hikmah lan barokah tambah-tambah ibadah tur amalus solihah akhir bari kenging titel husnul khatimah salamet dunya wal akhirah amin. Salawat kali salam urang sami-sami kocor logodorkeun ka baginda alam yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para sahabatna, teu lali ka kulawargina, kalayan pamudah-mudahan sing di emret paret, di emrat rata kasadaya umatna nu sami turut patuh kana ajaran mantenna dugi ka yaumul jaza. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Dirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, para wargi ibu bapak simkuring panginten kirang langkung tahun sabaraha tadi tanya Pak kantos 7 kuliah sami dinu nikahan oge sabaraha tahun kapengker dina acara HUT RI kemerdekaan payunan desa kantos panginten insyaallah ibu bapak moal birek deui namun panginten kehalangan ku corona nya Bu kamari mah Pak sepuh segala aktivitas orang dibatasi pengajian dibubarkeun dieureunkeun dilirankeun assalamualaikum teras sakola dikabumikeun heula laras sami salat berjamaah jaga jarak tapi keluar di masjid mah ngarariung leres sami di dia kan aneh teh hari sholat kudu jaga jarak hari beres sholat aya nu tahlilan nu maot dan ngarariung di imah tengah hariji jadi naon sababna kudu jaga jarak sagala hari geus beres sholat kudu ngariung mah sholat taraweh jaga jarak beres sholat ece ngabuburit ngarariung dewe pagiling gisik jelema corona teh pun bojo ece curhat ka simkuring bulan Rayagung bulan Rajab bulan Mulud biasa nama sok pabalata kardus teh ayeuna mah teh aya tali-talina acan kamari ayeuna mah alhamdulillah bulan Mulud ayeuna pinuh deui wae kardus ge geus disetorkeun ka tukang rongsok kitu tah sahibul bait biasana simkuring lamun mulang pangajian teh sok dibere kardus biasa nah aja nya eta berarti biasa teh teu teu sawios dapun bojo lamun simkuring mulang ka bumi teu nyana kardus sok tanda tanya bahwa disimpangkeun ka ngora jadi daripada simkuring pasea di pamajikan emutaneun sahibul bait eta teh heureuy eta mah ulah dianggap teu langkung ece. Alhamdulillah kegiatan sudah mulai terbuka. Jawa Barat sudah mulai level 2. Bahkan bisa jadi level hiji karena vaksin digembar-gembor di mana-mana. Majalengka alhamdulillah peringkat ke-4 komite salah Majalengka teh masalah vaksin teh. Tasikmalaya Ciamis alhamdulillah paling bagus Pak vaksinna. Majalengka tah simkuring uping ti gubernur. Tingkat ke-4 tuh komite lepat saur dina keterangan. Tapi tenang naon data malah ibu-ibu aja jeung bapak-bapak. Itunya dulu Ramadan simkuring sahibul bait Abah Susan atau Nabi Pak Iwan sakula wargi ngulem palawargi sadayana kaya tempat-tempatan dina raraga anjeuna walimatun nikah tasyakur bin nikmat. Tasyakur bin nikmat ngagadungan murang kali. Luka sabaraha apa itu? Luka sabaraha sinengna? Katilu, kadua, kalima, katilu. Sebab pakai hilapun kamu abi apa? Nah, kabingah anjeunna dibuktikan ngulem palawargi sadayana, ngulem simkuring, ka ieu patempatan. Tujuan utamana mah punten ngahaja ditampilkan di payun di depan ini supaya yang menjadikan pelajaran ulah kieu Pak. Ayeuna ngundang ajengan. Pangankan nama di luhur kasur, abrag-abragan, kuring ceramah sorangan, maka ngaja ditampilkan alhamdulillah. Ngerti bahasa Sunda? Jogja ya dari Jogja ya. Ngerti bahasa Sunda sedikit ya. Mungkin bahasanya ke harti ya, tapi mungkin susah ngomongnya gitu ya. Ya insya Allah.
Nanti kita sedikit bahasa Indonesia. Sebab Bu, kadang ada sedikit persamaan Jawa jeung Indonesia, jeung Sunda, aya lah. Upami di Sunda misalkan lamun aya tamu mangga calik. Lamun di Jawa mah beda deh nya. Monggo colok, salah. Heureuh eta mah. Lamun di Sunda apa atos terawan kalau di Jawa. Keras ya. Tak kade ce lamun keur di zaman aya orang Jawa di luar. Atos boro-boro cair. Berarti teh micina naon mencret gitu. Boro-boro cair cenah. Atos teh kan di Jawa mah teu as ce. Ya lamun ece ngobrol ka si Febri, atos teu cair. Gitu. Jadi ada persamaan kadang-kadang bahasa Sunda jeung bahasa Jawa. Ya. Dulur matan simkuring. Jadi Sahibul Bait ulem para wargi sadayana dina raraga tasyakur bi nikmat walimatun nikah ieu kikiana teh sabab acara gedean gede lain pada panggungna badak lain pada sound systemna agreng, badak lain pada mustamina banyak, badak lain pada jamuan tamu seueur, tapi badak sabab ngahalalkeun barang anu haram. Dulu ketika Febri sareng Neng Siska ngareneng kieu meunang kamu pacekal-cekaleun. Syariat agama Islam ngalarang adanya pertemuan antara dua perempuan laki-laki dan awewe, laki jeung awewe papanggih pacekal-cekaleun can aya akad nikah, itu hukumnya haram. Tapi coba zaman sekarang budak ayeuna boro-boro ngahaja mumpak motor ge jokna teh dipudunkeun kieu. Kenanglok. Betul. Supaya naon beres balik sekolah dijemput ku kabagona dan nyorosot atuh ka hareup. Sarasot. Neng geuning nyorosot kudu manah nang hayang manehna ngahajajokna digitukeun. Budak turun tina motor salak si lalakina langsung di tukangna sunyoto. Ece terang sunyoto itu bahasa Jawa. Susu nyogok kata tongong. Tak darat blok 2 di Di zaman era globalisasi modernisasi sekarang banyak orang yang lebih suka karena perbuatan zina daripada nikah. Budak bebeja narek camping jeung babaturanna, budak bebeja narek kemah jeung babaturanna ka tempat-tempat pegunungan di dieu nu deukeut beureun ka KMPI. Lamun belah Lebak beureun ka Panjalu ka Curug 7, lamun ka Bandung beureun ka Lembang, lamun ka Ciaur Beuti beureun ka aya tempat camping. Beda budak bebeja ka kolotna, Pak abdi jeung babaturan rek camping rek kemah. Ternyata budak lain camping jeung kemah, tapi paduduaan dina jero tempat kemah jeung menjadi kabogohna. Naudzubillah min. Bebeja ka kolotna kumaha? Jeung kolotna kadang-kadang leuwih nyaah keneh ka anak hayam tibatan ka budakna. Dulur matan simkuring. Leungit hayam manci magrib hidungna keur kukurilingan, mak keur naon mah? Keur anak hayam leungit kitu hiji teuing ka mana jam magrib batur manggeus ka masjid salat magrib manehna mah kukurilingan keneh ece dina kolong naon kolong imahna beureun neangan kanang hayam ditanya ari si Neng ka mana alhamdulillah pun anak mah ayeuna teh keur diajak ulin ka Pangandaran ku kabogohna geus rek saminggu. Jadi hargaan keneh anak hayam tibatan anak sorangan. Jeung ulah ngarasa bangga aja lamun budak dibawa ulin ku kabogona kolot tengah peuting. Baheula budak keur leutik keneh disimkuring ka panjaluan aja mitosna lamun budak leutik keneh atau indungna keur hamil keneh lamun keur hamil rek ini sareupna budak sok disebrot ku panglai. Ditanya kunaon sababna kudu mawa gunting jeung panglai, sabab cenah bisi ditoel ku juri. Orang gorogojo geus nanya can ka juri nah hasilkeun ku gunting jeung panglai. Can pernah kan aja. Tapi begitu budak meranjak dewasa, usia SMP, usia SMA, dek diajak ulin ku kabogona ka pameran di Cipasung. Budak bebeja ka indungna, "Mah, Pak, abdi teh rek ameng jeung si AA jam 8 peuting. Rek ka pameran ka Cipasung, rek nonton aya pameran." Jeung indungna, "Ka dieu heula Neng, uang sebrot ku panglai." Asok itu tara. Aneh, ai keur budak keneh baheula disarbrotan ku panglai sia digoda ku juri. Hari geus gede budak diantepkeun. Kondisi sekarang Pak mohon maaf, manusia lebih hina daripada binatang.
Media-media sosial, media televisi menyayangkan sehari hampir ada orang yang membuang anak bayi. Ece di paling lebak mah lamun eklin kapanggoyanan kabelah gentong tadi itu nak nagreg di sisi-sisi jalan loba jelema bari cenah orok. Kadang aya digantungkeun dina hareupeun warung dina kerese. Kabayang eta budak lamun ragrag aya dipikeun ka tempat sampah, aya dipikeun ka solokan, aya dipikeun ka walungan. Manusia lebih hina daripada binatang. Na'udzubillah min. Ini yang disebut dengan akhir zaman. Maka Sohibul Bait Pak Iwan ngumpulkan para warga sadayana di dia dina raraga anjeunna tasyakur bi nikmat walimatun nikah da ece kikianan teh make tiud. Apal tiud? Duit. Sound system na make, panggungna ge make, rias pangan teh na make, ajenganna oge. Jelema kuring mah duit. Jadi ari hirup pula sok tuturut duit, lain kana munding ecem. Pangker uruskeun duit ya teh. Deuleur ramateun simkuring tos. Urang tinggal ayatna nya teh. Bisi wongit teh bari maracul anjing. Quran surat Yasin sok diawas Quran. Itu dalil tentang pernikahan. Banyak sekali dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa ayat 1, surat Ar-Rum ayat 21, surat Yasin menembe. Banyak ayat-ayat menjelaskan tentang perjodohan pernikahan. Urang duan heura Quran surat Yasin. Ilapi ayatnya. Anu terang. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha sareng mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la Neng Siska sekarang Febri, Mas Febri ya, Mas kali sudah Mas Febri sarang sarang Neng Siska, pernikahan itu beda dengan ketika pacaran. Beda ketika kita dulu pacaran. Febri jauh dari Yogyakarta, apel ke Borogojo seberapa jam. Di perjalanan can naik kereta api, lamun karena pesawat, lamun naik darat di darat karena mobil biasa, karena angkutan umum atau pribadi. Bahwa laker bobogohan dulu ketika masih pacaran, Febri datang ke Neng Siska tadinya ke Borogojo malam minggu, mau kentut pasti ditahan, betul? Nggak berani kan? Udah kerjaan di luhur. Tapi ada ketika Anda meranjak pernikahan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 10 tahun, ece rek nanya sabaraha kali itu hari pensalaki poe aing. Geus teu kahitung betul. Oh, sekarang masih gengsi dong. Rek malam pengantin kemarin masih gengsi. Moal wani hidup hareupeun kabogo, harma wani hareupeun salaki komo akan tadi berang. Tapi ketika sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak ada rasa malu antara suami istri hidup hareupeunana. Ih, puspos we. Salakina keur nonton TV, pemajikanna nyebut punten nama tapi bari hitut. Punten nguk hitut disada. Salakina keur di WC disada. Suing disada hitutna. Naon sababna? Dikana spitengkeun hitutna. Ditemalan ku hidungna kagok aing make langsung. Diasupkeun kana langsung bujurna. Soang. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa gengsi. Kenapa? Sebab sudah masing-masing tahu akan kejelekan, kekurangan, kelebihannya. Kalau sudah menikah, geus aya era. Laras lo, oh baheula keur dibonceng ku kabogo dina motor, ngahajah yang lebih kaimah teh lalunan. Kunaon sababna? Ngajeng kabogo keur resep. Geus kawin mah ece dibonceng ku salaki aya panggijulugan ge disampungkeun. Celong keluar pas ngaliuk kemana pemajikan aing ngaceng tak ke bawah ayah panggil julugan ayah nujan buat jalan butut bisa beroy cek pemajikan bapak lalaunan satu bisa labuh hajin tadi delegan aing tinggalin pas datang kayu mas pemajikan tinggalin aja pulang di Suryalaya tinggalin di itu tuh di Cipasu di Cicung di Beranteng diliukeun beda awas perhatikan.
Jadi beda di sinilah letak pernikahan Allah. Makanya kenapa seorang ahli kedokteran, kalau suami istri, laki-laki dan perempuan sudah tidak merasa malu mengeluarkan aibnya masing-masing, bahwa ciri eta rumah tangga teh ciri rumah tangga yang harmonis. Lamun ece sering hitut hareupeun salaki, ciri rumah tangga ece teh eta rumah tangga harmonis. Sok balik di dia sing pagede-gede hitut kabeh. Dah boleh sing loba. Sudah atuh kadang-kadang kan sok nipu. Ngeprank ngucap budak ora ayeuna mah. Bapak geura bawa hayeup asup ka jero. Ari pas asup ka kamar teh peledak. Bau hitut. Sup kana jero simut sudah teh ini geus beres. Da aya di wae atuh meledak asup kana irung kabeh. Tapi ada teh obat kanker. Maka sok gede-gede itu. Itulah perbedaannya setelah pernikahan. Tidak akan aneh ngomong budak teh mah. Geus teu kagok kitu teh. Plus. Ayatnya tidak. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci zat Allah yang sudah menciptakan jodoh-jodohan. Asli yakin, Mas Febri harus yakin bahwa ini adalah jodoh dari Allah. Ketika Anda masih usia 120 hari dalam kandungan, 4 bulan, sok aya babarikan di dalam batu. Didinya tos aya ditangtukeun jodoh pakti bagja cilaka. Mas Febri sudah dicatat pada usia 120 hari dalam kandungan ibu Mas Febri, dicatat bahwasannya jodoh Mas Febri akan mentas dari Jawa ke Sunda, dari Jogja ke Sunda. Itu sudah ada catatan. Jadi kalau ada ibu-ibu yang hamil sekarang, namun ada ibu-ibu hamil ayeuna terus usia nincak 4 bulan, usia 120 hari, Allah sudah menentukan jodoh pati bagja cilaka. Tak disebutnya takdir kedua aja, takdir mu'allaq, takdir mubrom. Takdir mu'allaq, takdir yang bisa dirubah. Takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah. 2 takdir itu. Jodoh pati bagja cilaka sudah ada ditentukan. Modal di dalam rumah tangga nanti saya bahas di awal. Ya. Lihat ayatnya. Subhanalladzi khalaqal azwaja. Urang kaji cek ilmu tafsir, Pak. Ketika dalam redaksi ayat Quran, kalimatna kalimat khalaqa, naon cenah ceuk? Nah, nu kadua aya kalimat ja'ala, naon cenah? Oh, jadi ayat 2. Hiji khalaqa, kadua ja'ala. Ulangi ceuk, hiji khalaqa, kadua yang artinya sama. Sami apa? Ngajadikeun, menciptakan, tetapi aplikasi dalam buktinya tidak sama. Khalaqa hartosna Allah nyiptakeun manusia tanpa perantara manusia deui. Ulangi ceuk, kayak ditanya ku abdi. Siap. Allah subjek nyiptakeun manusia tanpa perantara manusia deui. Prum sareng 1 2 3. Antara deui. Benar. 1000 aja. Wih, itu dia menang door prize apa? Jadi Allah menciptakan manusia tanpa perantaraan manusia. Kalau di dalam Al-Quran nganggo kalimat khalaqa. Banyak ayat-ayat yang lain yang mengatakan kata khalaqa. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Subhanalladzi khalaqal azwaja alladzi khalaqal insana min sulalatin min tin. Kenapa Allah memakai bahasa khalaqa? Karena dalam ayat itu artinya Allah menciptakan manusia tanpa perantaraan manusia. Dicontoh, Al-Quran menyatakan bahwa manusia dijieun ku Allah, diciptakan ku Allah mingtin tina letak, tina tanu. Urang teh dijieun tina ta hirup luhureun bakal balik kana jero. Jadi naon gagahkeunana? Aya nu gagah di dieu teu aya dulur. Di Suyalaya di Nabah aya jelema jeger ti Palembang
jangkung badak tatona saawak-awak pas kacuga ku beling mah ceurik ongkot cenaga jeger ongkot tatoan saawak-awak kacuga ku beling mah marurung sabeuting geuceun iris aya nu gagah teu diciptakeun tina taneuh sedangkan taneuh mah cicing jadi hanap barang hina taneuh mah sugan aya jelema ditincakan ke taneuh ngambek teu taneuh ditincakan di gulang gaper dipacu aya ngambek teu taneuh itu fitrah manusia sabenerna diciptakeun tina taneuh lamun dihina dicaci dimaki diledek ku batur teu kudu ngambek cukup tersenyum kenapa kita barang hina diciptakan dari tanah orang malah mau dibaeudan ku batur sok ngabaeudan deui batur ngomongkeun ka urang sampeurkeun lain ngajak ngami ayam kalau di baledog kadenge tatangga keur ngomongkeun urang teu ceuk heuh teh kana hate papangi jeung tetangga nu baeud ka urang nah urang ngalik bae atawa senyum harusnya senyum tatangga jamotrot manyun jiga hasupan urang senyum gitu berarti urang teh taneuh tuh Allah nyiptakeun manusia tina taneuh aya perantaraan manusia teh teu aya sugan aya urang borobojol keur ngempleng teh taneuh keur nyeun ceuli jelema teu keur naon di sawahnya ieu teh keur nyeun ceuli si itu tuh selina daya hiji teu keur naon keur ngadamel tangan jelema teu keur naon keur ngadamel sampean jelema teu aya eta mah langsung berarti Allah jadi jelema tina taneuh hiji tah nu kadua ketika Allah memakai bahasa ja'ala beda di tafsiranna summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin kemudian Allah menjadikan manusia nutfah nah eta mah ja'ala ari ja'ala mah Allah nyiptakeun manusia ada perantaraan manusia lagi cik jadi nutfah moal jadi cai mani moal lamun teu gotong royong nah Allah ngajarikeun langsung jelema tah cai mani heula sperma ayana sperma teh aya cai mani sperma jeung opung aya na hasil gotong royong ibu jeung si bapak tengah peuting Noel malam Jumaah mah naon horep kan itu aja asal nolak sehari mah kalau bana mah nolak datunu komo tengah peuting coba usum tiris jadi gini Mas Febri tidak akan lahir tidak akan jadi manusia kalau pas malam pengantin ngan ngaranggai gadoek ya jadi jelema moal Mas pas malam pengantin pa jauh-jauh hiji di kidul hiji di kaler dibalik hiji di kaler hiji di kidul itu kaler kulon itu harus nah kaler kidul sekali si payi lima tak apa asal lieur hiji beuring oge karena eta ya pokona di kaler di pa jauh-jauh jadi jelema moal pamprok itu digerakkan dari jelema mah kudu digerakkan Mas Febri harus ada gerakan wah cicing we mamaranyun mau jadi jelema mah ibu moal aya bapak moal aya matak aya orang Cianjur nya kasih guring ajengan kenapa ya kalau di Suryalaya dikirnya harus ngagede-gedegan cirah boro-boro dikir ece ge bapak ge moal lahir ka dunia lamun teu aya gerakan betul narano we waduh jadi jelema kudu aya gerakan terus tak si bapak sok aya koyong bu ari si bapak aya koyong Noel heula hayang heula Noel heula hayang heula cek hayang heula Allah Noel anu teu kahayang oh ya Noelan mah naon teuing meh Noel teh kudu hayang heula takarang geus aya kahayang langsung Noel tah gitu jadi jangankan dikir harus ada gerakan kita pun kalau tidak bergerak tidak akan jadi rizki cicing isuk tidur di kalor jenor di masjid ngarang ngabiri deh ya rojak jadi duit mah sugan gugrag duit nak sekarung wah aya kudu gerak kau mau dikir gerak. Yang kedua, kenapa suaranya harus lantang, bedas? Sebab kita itu sedang perang melawan hawa nafsu, perang melawan setan. Mana perang dikira bari Cileuyeut
bari nyarale na tihang nya komo salat subuh mah imam ge gorowokan sorangan ngalih ka tukang kabeh gempa ilang bari ngali kalau cacak gitu cacak erek ilang cek jurigna sieun moal cek jurig teh mah karena dir ibarat cek keur moe pare aya hayam karena pare ari ngagebakeun hayam lalaunan tarik mana ngagebah hayam sieun ayam kalau nungeun aing mah teu sieun cek hayam ieu keur dikir coba bawa batu sing pada ngagorok sing tar siap urang tak aya sieun banyak lah terdikir merangan hawa nafsu kitu melawangan setan coba kurang tiji genep 5 aja namun dikir kurang tiji genep 5 100 genep 5 anggar 3 eta teh lamun dikir kurang tiji genep 5 dina hitungan tasbih anggapna 3 sabab kudu leuwih tiji genep 5 harus lebih dari 165 kenapa ditakutkan kita menjadi orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna illallaha qalila teu dikir si eta jelema teh awing saeutik ari dikir tilu saeutik loba illallah la ilaha illallah sayyiduna amin beres angkewe dianjuk digentian ke salat asar teh kitu dewe illallah sayyiduna amin angkewe maghrib tunu sayyiduna amin nepi ka isya ngan nganjuk jeung ngahutang akhirna dikira ngagunuk anyel hutangna ngagunuk tuh dulur subhanalladzi khalaqal azwaja. Jadi Allah kadang-kadang dalam Al-Quran memakai bahasa khalaqa kadua ja'ala nutfah cai mani. Ari cai mani barang hina barang mulia. Hina sok. Orang borogojol dagang nog pihayameun. Nu kadua dagang cai mani pijelemaeun. Paling mana? Arnog sabaraha harga nog 1 kilo. Nah 20.000 ceuk dasar nog sabaraha? Lah dikurangan keur cuma 18 wae kok diborong ku abi 5 kilo ceuk jelema nu meuli engau tor aja saurang cai mani ieu pijelemaeun erek mah aya nu meuli moal jadi kitu barang hina dulur dibandingkeun jeung pihayameun jeung pijelemaeun pihayameun jeung pijelemaeun mulia keneh pihayameun apa yang harus kita muliakan jabatan harta kedudukan ajengan jadi kiai jadi ulama teu aya nu muliakeun ajengan ge bakal cilaka lamun teu diamalkeun ilmuna para pejabat moal jadi lantas ka surga lamun teu dipake amanah sadayana bakal dipertanggungjawabkeun ku Allah kiai ngobrol bakal diperintah pertanggungjawaban pejabat menjadi kedudukan akan diperintah pertanggungjawaban aparatur pemerintah bade ti pihak polisina TNI-na kabeh bakal diperintah pertanggungjawaban lalu apa yang kita muliakan di hadapan Allah semua barang hina dulu cai mani sok bawa kan ka mana mani mani geuleuh mani kasep mani geulis mani goreng tuh si mani ka bawa ka mana jadi apa yang harus kita banggakan dulu pi hayameun jeung pi jelemaeun mulia keneh pi hayameun gubrag lahir ka alam dunia jadi jelema jadi hayam da mulia keneh hayam jeung jelema ceuk tengah peuting hayam jam 2 kongkorongok jelema mah malolor mulia saha elek hayam jam 2 geus kongkorong kadang-kadang jam 1 lamun disimpulin mah jam 10 jam 11 sekongkorongok sok aya jadi babasan tah cenah eta teh aya di bogo-bogohan can balik keur jinah lamun aya hayam jam 10 kongkorongok padahal mah eta teh malaikat rahmat lungsur dina keterangan dina hiji kitab dijelaskeun bahwa ketika jam 10 jam 11 tengah peuting hayam kongkorongok eta teh malaikat rahmat lungsur eta aya keterangan hadis Nabi la tasubbu adaika fa innahu yuqidus shalah ulah rek ngarekan anjeun ka hayam nu keur kongkorongok sabab eta hayam teh keur ngahudangkeun jelema supaya daek sok ieu mah hayam kongkorongok di bibir gugura sia teh ganeng atuh aing geus sare
menang so Rasul doraka hayam mah keur ngelingan urang supaya jadi jelema ingat tengah peuting hayam kongkorong mah urang nu keur sare udang teu ieu teh malan ngorok salakina keur sare di luar metohana geus uhutuan siri teh malam cek hayat eleh ku aing jelema mah malolorkeun aing mah geus udang cek hayam eleh di wae betul dincak geus maot cek hayam eleh di wae jelema ku hayam cek anak hayam ka indungna mama ada apa beb lihat aku jelema meni resepnya jelema mah ngaran teh loba rupa-rupa ya cek icih cek emoh cek ucun cek icih cek acah cek dinan cek mama cek eno aya Ika cek nok Mang Ahmad Mang Udin jelema geuning rupa-rupa ngaranna nya loba cek hayamna urang meunang hiji ngaran hayam unggul cek indungna entong nyeri hate bager jangan sakit hati kamu manusia di dunia sedang hidupnya banyak namanya tapi ketika mati dia cuma satu namanya mayit betul almarhum tapi ketika kita mati cek ayam nama kita jadi banyak ayam geprek ayam penyet sate ayam sate ayam dia tuh terus opor ayam naon deui sop ayam balado cek ayam aing meunang di wae cek eleh di wae meme lahir ka dunia eleh geus lahir ka dunia eleh nepi ka geus pae eleh ku hayam la ilaha jadi naon sombongkeunana dulu Neng Siska ini bawa kasih ada Pak mantap sudah ada di Jogja ke sini itu sudah dijodohkan oleh Allah iya bekal ya teh kamu Neng Siska bekal kamu Mas Febri ada bekal ya jadi ada dua hak ada kewajiban dalam rumah tangga ada hak ada kewajiban hak itu kalau hak perempuan berarti kewajiban laki-laki kalau hak laki-laki berarti kewajiban perempuan jadi jangan sampai kalah ke orang bobogohan kata sayang kata cinta bebeb I love you I miss you ke bobogohan kata murudul kadang-kadang Mas Febri jauh-jauh dari Jogja dadap cangkring sisi gunung di pangkalan bawa salak aku tidak bisa tidur berinang tunggalang layung kamu sapoe teu penat gitu ditempas daun nona daun saga nagasari disangka daun aku tidak bisa berpisah lama sehari pun terasa setahun torojoli puisi aku ragukan panasnya mentari aku ragukan dinginnya salju aku ragukan lurusnya jalan tol tapi jangan kau ragukan cintaku padamu bahulah lucu kerbobogohan betul baheula kerbobogohan aja salaki di panyabaan geus mang bulan-bulan can balik osok ngirimkeun puisi kitu tara sudah cek salaki nanti ke mama bebe aku merindukan kamu aku melihat bulan purnama yang begitu indah sungguh subhanallah kirimkeun WA na teh ka pamajikanna di bawah dibalas ku pamajikanna pret paling kitu geus rumah tangga puluhan tahun tapi tinggal kerbobogan penuh dengan kemesraan penuh dengan kata-kata yang indah yang antik yang cantik tapi di rumah tangga puluhan tahun mah jarang aja keluar ti imah asupai mah tara salam-salam acan salaki balik di kebun assalamualaikum tataraeun nyebutna teh balik di panyaban geus katingali teu mawa duit ngetok ka pantok tok assalamualaikum buka wae ku sorangan da tadi kunci teu kan gitu cek rek naras baca salaki nyabat 3 bulan ke Bandung ke Jakarta balik ke imah bawa duit 50.000 ridho teu tuh Mas Febri dengarkan pulang dari Bandung dari Jakarta nyaba tahu nyaba non bahasa Indonesia nyaba merantau 3 bulan pulang dari Bandung dari Jakarta cuma bawa uang 50.000 neng sis kari don teu ridho masya Allah kecil eleka daya tabungan ada jangan aja dan salah kenapa mah top 50.000 sing mahi
samingweun ceuk sapawajikanna aing boro-boro samingweun satauneun mah aing rek meuli kalender lain dibalik kalender aja cek salakina mah hayang cikopi ngajewetkeun kalender dibeuleum suguhkeun ka salakina geuning cikopi teh pait da kabeh cikopi mah pait komo imah hideung cikopina ge mah hayang dahar jeung pais laut jewetkeun kalender duruk tadi bungkus ku daun bikeun di kop tah cukup satauneun kalender kata kayak istilah Mbak Febri, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang, ada uang abang sayah, tak ada uang abang payah, ngajual kopiah kaceyah 5.000 rupiah. Salaki itu boga duit mah jamarot-rot kawe di Maranyun. Si dulu hareupeun hawu ge ditoker, teh jeung hareupeun hawu usaha kali. Astagfirullah. Cek ku balikna deui ti Jakarta ke Bandung ge alhamdulillah. Tah sadar mah tadi mah terido cenah kebangan teh dah. Hiji kewajiban yang siska berarti hak saha Suami. hak saha hak Mas Febri kewajiban selaku suami istri cek peratoskeun istri heula ya kewajiban yang harus bisa bagi seorang istri bagi laki-lakinya satu cek neng siska hiji harus pintar masak. Nah geuning kudu pintar masak ih panes salaki betahan di imah ulang isuk salaki rek ka mana Pak rek ka Padang jauh-jauh tinggal Padang, eta ka nasi Padang. Kegening teu daek dahar di imah, kenapa kamu gak mau makan di rumah? Ah, di rumah mah pait we ku uyah. Masak opor pait ku uyah. Nyamal goang uyahna sagalu. Atunya heueuh weureuh salaki teh melel dina ti korodek, melel. Akhirnya selakinya. Udah ngartieun. Suaminya terbang kemana? Naik ke restoran, aing mah teu betah di imah dengan pait kuyah. Teu pait kuyah kurang kuyah. Tuh makanya Neng Siska harus pintar masak. Ibu-ibu insyaallah dia paling termasak saya lah. Oh paling gampang masak manca, masak cai aja. Paling hese itu paling gampang. Tuh, hiji tah. Sebutin euy, teras ge teh. Geus ke jam 11. Jam 12 baca di dia kuring rek balik isuk rek ka Bandung gue das 2 hiji sing pintar naon cenah kurang kompak hiji sing pintar 2 sing pintar diodak tahu Mas tahu diodak pakai masker make up sok Neng Siska hareupeun salaki hareupeun payunan Mas Febri di depan Mas Febri make lipstick sing tiga Dracula terus pakai naon make wedak sok singkan dengan Dilan nih dia mun aya ngadaplok ke eta pakan nih dia kedua hareupeun salaki ieu lah rugi eta salaki pangbelikeun lipstikna pangbelikeun baju alusna pangbelikeun wedakna ari dipake keur batur dicepeng ke tukang ojek ditepeng ke tukang supir angkot salaki nu merekna batur ngasana pasal aja cara gitu hareupeun salaki jangan sampai Neng Siska ka hareupeun salaki bau kelek coba yuk nanti hutang geus ku cimeuting ya Allah make kaos oblong suwe di tukang teh urut partai teh dicoblos nomor 2 cenah itu merenah ting eta hirup pas datang ka jero kamar coba bau jengkol langsung salakina pingsan sing salareungit sing cararan tiga ceu di dapur sing jiga pelayan ka tengah imah sing jiga artis asup ka jero kamar sing jiga gadlay itu di dapur sing jiga pelayan tanya salaki teh dedeh teuing teh masjidnya na tepan isya manawi bade hayang ngaleutna pasok itu aja tara ditanya salaki mama bapak sok manawi hayang ngaleut naon manawi cek salakina wios mah cai susu bodas pas kadapun bapak hapun can kabeuli susu teh cikopi we cenah ini di kadapun bapak cikopi na ge geus we heran waktu katanya sih harusnya seperti itu datang ke tengah imah sing jiga artis Neng Siska sok sing tampil bagus mulai masuk ke kamar bau baygon salaki langsung pingsan udah reungit make spray ya sekali-kali semprotkeun begitu menggoda selanjutnya terserah Anda
itu sing sarengit sabab cek dina keterangan kitab Ukudul Jen dina keterangan kitab Ukuratul Uyun bahwa ketika suami istri di dalam kamarna sarengit eta teh matak merangsang cek. Masya Allah gitu Mas Dewi ulah ka kamar bau habuk bau naga segala aya kelek bau sungut bau tilas ngadahar jengkol jeung peuteuy salaki pas jero ka kaesuk ka jero kamar boro-boro nafsu aing mare keluar dewe balik ngangan ora aing tuh kagoda we ku tetanggaannya ku tetangga suku tetangga itu lebih hijau ceu bedarek teu bosan kumaha tuh Mas Febri bangun tidur kadeuleu beungeut si eta rek sare wajah itu sup ka WC pasang rok jeung si eta isuk rek ngalas sup pasang rok di lawang jeung si eta dewe rek teu bosan kumaha gerasa ulin keluar ningali aya we BMW badak montok wow penampilan keren pokoknya mah jahe eta mah kan jahe jadi heran langsung kan nu di imah mah jadi leungit salaki teh kitu atuh sabenerna mah mun dijakeun mah awewe sarua kitu lamun ningali salaki di imah geus geus kucau mah pokoya geus dengget di babeureum baju geus tilu ku cimeuti sarung geus jiga besot geus ngaluntung di kaluhur teh lamun di kota teh di sada pamajikan ningali kitu beuki leuleus aing mah teh hayang teh ngek sare teh heula si sararengit ceu baru gatuh minyak seungitna teu pira 10.000 lah sagede kieu 10.000 sok rek sare teh ka dieu kana irung salakikeun sakitukeun seungit langsung merangsang tuh hiji sing pinter naon tadi teh masa kedua sing pinter jadi di wedak urang make lipstik urang make wedak urang make baju halus urang lain keur batur keur salaki tapi bukan berarti keluar kudu cumpang camping make baju butut sing halus keluar tapi sing leuwih halus harepeun salaki sabarang teh ini tingali saya teh saya gitu begitu ketika suami datang dari mana saja sambut dengan mesra neng Giska awas itu sunnah kade caroge uih ti panyaban uih ti mana we kecup taar ngajin damisna asal gitu aja kasal lagi tak salaki balik di sawah luat itu kesan asal gitu darah erek mau balik dia demo itu kan cek keterangan ngecup karena kami caroget ya teteh seperti ngecup hajar aswad ari hajar teh hideung aswad teh batu hajar teh batu aswad teh hideung teu ka Mekah mah kudu make duit 30 juta eta yang umroh oge teu mah boga hajar aswad hareupeun hawu sok sidu isuk sok tagalentoran balik ti dieu teh ngan bebe jaheula lamun seropot gaplok wae salaki keur bular-bular teu di pengajian keur nongkrong TV langsung salaki langsung ngawang geus balik pengajian kalau beki edan bebe jahe lamun seropot gaplok wae bade moal aya kieu moalnya buah-buah korban ieu kabeh tarara awas neng Siska ulah jadi contoh tara mah si Mas Febri pulang dari mana saja sambut dengan mesra kecup tangan cuk dia masih apa kabar assalamualaikum waalaikumsalam jawab seperti itu kadang-kadang kurang karena gengsi rumah tangga geus puluhan tahun ngucapkeun salam teh geus tara salam itu doa si Mas Febri mau berangkat kemana saja melangkahkan kaki yang kanan dari luar dari dalam keluar bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim asok itu kecil salah kira ke mana ke kebun ke sawah nah aja ke di lawang pantau bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah jeung lamun salah keur di kebun keur di sawah keur di panyawaan kecil di imah mah ngarekes ka Allah duha minimal 4 rakaat duha doakeun salaki neng Siska ketika si masnya lagi di penyabaan itu lagi di mana saja di luar kota doakan dari kita dari kejauhan dengan salat duha ya Allah titip suamiku dimanapun dia berada ketika dia di perantauan semoga diselamatkan di perjalanannya disehatkan selalu dijembarkan rizkina mulang ngawa duit sing gede amin asal didoakan gitu tara ada duha lagi tara cung rajin duha di dia ngacu hiji aja tong jadi contoh orang masih rajin duha besok
doakeun salaki keur nyari nafkah demi kita, maka kita tugasnya adalah mendoakan beliau, mendoakan caroge urang, mendoakan suami kita. Dan doa seorang istri yakin Allah akan menerimanya, yakin Allah akan mengijabahnya. Alhamdulillah. Juga osok alhamdulillah. Arwek tapi arwek mah. Ibu ya ilmu ijazah doa langsung di guru simkuring di Garut, doa ijazah beres doa Allahumma inna duha aduhauka wal baha abahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Apa doa aduhan teh? Yakin siap dites direwasin aduh ayah nyebutkan bisa beres kalau akitu aja madap kabelah kakulon nakulon hadir kodi kakulon jadinya ngadoa 10 kali ya Fattah ya Razak ya Fattah ya Razak ya Fattah 10 kali ngadoakeun ya Fattah ya Razak mengkol kabelah itu tenan kulonnya kabelah kaler ieu kaler kaler set kabelah kaler ngadoa deui ya Fattah ya Razak ya Fattah ya Razak ya Fattah ya 10 kali mengkol kabelah kidul nya kidul wetan ngadoa deui ya Fattah ya Razak ya Fattah ya Razak ya Fattah 10 kali balik kabelah kidul ya Fattah ya Razak ya Fattah ya Razak ya 10 kali jadi 40 kali baca doa ya Fattah ya Razak, maka Allah akan membukakan pintu rezeki bagi suami kita dan akan memberikan keberkahan karena rezeki. Kenapa kepala harta itu barokah? Mas Febri yang Siska jangan sampai mencari harta yang tidak barokah, tidak akan manfaat bagi anak dan cucu kita. Kenapa aja? Lo bapak kepala tak itu barokah. Hirup jadi tengenah karena hati anak. Kepala tak setelah ayam mobil 15, imah 15 tingkat, kuncina we sakarungun. Naon deui harta duit dibanges miliaran, tapi sare tengenah sare. Pikiran mobil can datang opat nu hiji seun digebrus seun tabrakan saged kapikiran kana otak barokah teh eta mata peuning naon saeutik tapi barokah nyalus mah loba tapi barokah jadi tenang kan hati kana ibadah tenang manya aya urang loba harta salat lohor waktu asar ongko beunga namanya salat lohor rek asarkeun manya asar rek magribkeun lohor ka asar maghrib isya sasarean subuh kaberangan usolli fardo subrang. Nah jadi subrang kan subuh tiba dah sugan teh duha teh make kunut Allahu akbar. Jadi barokah rezeki itu ketika dipakai ibadah ngeunah, dipakai karena amal makruf nahi mungkar ngeunah, dipakai sedekah nikmat, itu rezeki yang barokah. Mudah-mudahan ya urang masing barokah sadayana amin. Amin. Nah eta barokahna yang rezeki teh kuduha ku Allah dijebarkeun dibukakeun pintu rezeki kan dina doana ge Allahumma inna duha aduhauka wal baha abahauka Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu, kalau seandainya rezekinya di langit turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fakhrijhu, kalau seandainya di bawah tanah keluarkan rezekinya. Wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana musiran fayasirhu, kalau seandainya rezeki itu sulit untuk didapatkan, gampangkan rezeki untuk didapatkan. Doana ya Fattah ya Razak ya Fattah ya Razak 10 kali ka kulon, 10 kali ka kidul ka kaler, 10 kali ka wetan, 10 kali ka belah kitu insyaallah. Eta doana hiji pinter naon teh masa kadua pinter diwedak luka virus sing pinter ngadang wow ngadang kak jangan dulu ngadang kak ya. Ini masih malam pengantin can waka, sebab malam pengantin mah biasanya can langsung kadinya aja bukaan heula kado. Ade pengalaman. Sebab hiji era kumitoha isuk-isuk mandi, aduh aing era euy baheula di palaman kitu. Kadua kieu mitoha ulah sok hayang apal sotoy. Tahu teh sotoy? Sok kepo. Ngintip aing udah aing bisa dikumaha ieu. Ari pas jeung Siska teh keur buka kado. Ari kado teh jerona teh celana dalam CD celana dalam. Cek si Mas Febri. Panggilnya anak panggil. Itu Mas Febri ke sini. Dek. Dek.
Coba buka kadonya, dibuka ternyata aya celana dalam. Coba dicoba dulu. Pas dicobian aja. Itu anak geuning di tengah. Misalnya si bapak ini contoh di buku. Bahaya tuh. Dia sih. Dikurangan atau amplop. Enggak dianggap. Hari pas diinjek, aduh. Gede kumaha budak urang. Dicobaan. Buka. Dibuka. Cobaan kita masukkan, coba dimasukkan aja si celana teh dipake. Mas, serag. Serag bahasa Indonesia nah. Cemit orang di luar, tah, geus mulai dah. Dipaksa budak aing aduh. Budak aing dipaksa mah, yuk kumaha teuing. Cuk Mas Febri gunting wae. Wah. Dapan kagak serag tuh. Sempit keluar teu bisa, kaluhur teu bisa. Cuk si Mas Febri gunting we neng. Gunting pas saya gunting satu bapana di luar ngadobrak kado. Dobrak ayeuna dia budak aing digunting. Padahal rek ngagunting can. Otak geus karepna teuing. Iku kumaha ge? Ya, ulah sok kepo hayang apa urusan batur. Urang mah sok hayang apa urusan batur. Tetangga anyar beli kursi urangna 1000. Wah, garawangan di sia anyar kena beli kulkas bisa beli kursi. Kamari mah beli parabola, manehna beli paramex ya. Ieu mikiran batur, ngaharung ka salaki. Kunaon mana? Eta katanya beli kursi anyar. Ai mane geuning riweuh kan? Begitu boga lieur ayeuna teh mah cek bahasa dina bahasa Arab cek hadis ulah sok ningali ka saluhureun kana dunya tingali ka sahanapeun ka dunyana lamun rek ningali ka saluhureun kana agama urang kan sok tangah we kieu hayang tangah gitu boga akhirnya stres batur meuli mobil urang mah mau naik kana ambulan datang di rumah sakit rek ngajebut sang ngajebut itu stroke mikiran hidup batur aing capek hidup ya saya terima apa adanya ya. Jangan lirik ke depan, ke belakang, ke sisi, kadit lurus wae urang rumah tangga mah. Ulah sok ngarenge ceuk batur capek. Lamun hirup rumah tangga ngarenge ceuk batur mah capek aja. Jika ibarat budak di bapakna mawa ontak, mawa kuda, ceuk bapana ceuk Pak, kuda teh karung kudu kuduaan ngalewat tah ka guranteng ceuk orang guranteng. Deudeuh ting eta nya mubazir aya kuda kala di naon kala ditarungtun kuduaan naik bapakna kana kuda udah nganungtun ngalewat ka Cisemak di Cisemak eta budak ieu kolot teu lurus tunjung ari budak cenah nungtun ari bapana naik geus jang turun bapak turun teu jang naik sok kana naon kana kuda ngalewat deui ka Sindang Barang di Sindang Barang ngarongong orang Sindang Barang eta budak durhaka ka kolot ari bapana senang nungtun, ari budakna senang ngeunahan naik dina kuda. Turun deui budakna teh ditumpakan cek kuduaan si budak teh. Ngalewat ka Buana Mekar. Cek orang Buana Mekar, aduh deudeuh ting eta kuda. Awak narangkun yang ditarumpakan kuduaan. Tah, eta teh ngaran hirup lamun ngadenge cek batur capek neng. Prinsip dalam rumah tangga lurus saja. Karep teuing omongan tatangga mah rek hade goreng karep teuing ulah didenge. Kadang nu keulun ka urang mah bakal digoreng-goreng dan alus lamun jelema nu keulun ka urang nu goreng ge bakal jadi nu alus ge bakal jadi goreng tapi nu resepkeun ka urang nah jan goreng ge bakal jadi alus. Tah prinsip di rumah lurus ulah dedengian cek batur jangan sedengar-dengarnya beunah kan teh bahasa jadi Mas Febri jangan sedengar-dengarnya dari orang lain karena lah penting mengerti Mas Febri. Jadi hiji pinter masak, kedua pinter diudak, katilu sing pinter ngadang ngukeun nasehat caroge. Ada ulah bakal ngadangka. Bahal ngadang ngukeun nasehat caroge sing raos lamun caroge teh silih nasehatan di rumah tangga Mas Febri. Ketika kita sedang pasea, aduh teu ngeuli pasea. Sedang berantem ya. Ini kata Sayyidina Ali, kata Rasul ke Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah. Seumpama kita sedang berantem, bukan di atas kasur ya, berantem kerpas ya, seperti kita pabetot bola. Aing temenan pabetot tahun. Pabetot bola. Tahu aja bola, benang. Saling tarik menarik ke tangan. Pabetot-betotnya. Sedang tarik menarik benang.
Kalau seandainya Mas Febri tarik dari sebelah kanan, Neng Siska tarik dari sebelah kiri, otomatis benangnya akan pegang putus. Coba bantuan aja, ngerti bahasa Indonesia teh akan putus ya. Ini gambaran di dalam rumah tangga. Kalau Mas Febri lagi amarah, lagi ngambek, Neng Siska sing jadi air penenang, jangan jadi api. Kan orang mah ke rumah tangga lamun berpasnya teh dua nana dodar. Salah balik ke sawah ningali boboko nangkub, sangu bear, hulu asin tinggal huna unggul, jabat sabal goang biru kureme. Nah, aing teu ngeuna ieu balik ke sawah. Tahu remeh? Aduh, bilang aing remeh. Terus neng ge ajarkeun di kamar nih. Remeh pokona mah. Aduh. Balik di imah balik di sawah berdatang ka imah sangu bear, salah ki ngajong kakel. Gula war kakel kapala tuh balik deui eta. Naon deui senok dibarakeun piring dipepeskeun. Datanglah Neng Siska sarwana amuk-amukan. Sia teh naon ieu teh? Sagala ngebarak beak kumaha. Tuh hiji ditagok tuh, tajong tuh kulkas tuh. Akan hancur rumah tangga seperti tadi benang yang dibetot berduaan buruan. Tadi dibetot berduaan, ditarik oleh dua orang, otomatis tengah-tengah eta benang bakal putus. Itu yang serikeun uing euy. Sok ece naik tadi ceramah bahasa Indonesia. Hese Bu. Apa bener orang Jawa. Mun apal mah teh ngapalkeun dalam bener deui teh. Bahasa Indonesia nu bener. Kenapa ada ngartiin ini bener? Ngerti ya Mas ya? Contoh yang kedua, coba kata Rasulullah ke Sayyidina Ali tarik Fatimah uluran. Ayo uluran bener bahasa Indonesia. Tuh, tarik uluran bener, tarik uluran. Mas Febri tarik Neng Siska di uluran. Bola pegat mah. Lamun Mas Febri, kalau seandainya Mas Febri melihat istrinya manyun. Kira, kamu bahasa Indonesia manyun naon? Bimoli. Cemberut ya. Ayo. Kecut. Dia rekam tuh ya. Ah, gambar. Cek na YouTube berarti kan dikit cek kesediaan ya. Mas Febri melihat istrinya cemberut. Jangan sarwane. Aduh sarwanya. Jangan samaannya. Aduh tengah gede wae. Cek sarwana bahasa Indonesia naon sok? Hah? Jangan sama-sama atau sama-sama barang ngelumpang. Iya. Kayak berubah Indonesia tadi. Jadi kalau melihat Neng Siska lagi cemberut, lagi manyun bibirnya kayak hasepan, Mas Febri jangan samaan sama dia. Geus sarwana lah hanya liar nih pikiranna ge. Datang Mas Febri. Kamu lagi manyun kenapa? Lagi cemberut, jangan, coba rayu dengan baik. Bebekku, kenapa itu bibirnya kok monyong? Nah, monyong enak kepanggil. Kenapa monyong? Yuk kita ke depan beli larutan penyegar capati 3. Barangkali itu saya cager Neng Siska teh. Cager. Itu ya. Jadi jangan sarwanya. Kalau sedang sehat ya. Cengat gitu. Jadi jangan sampai dua-duanya gede ambek. Akan seperti yang tadi putus tengah jalan rumah tangga. Jangankan 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun. 1 hari saja dia akan habis. 1 minggu saja harus saling perhatian. Ya, oke. Saling perhatian, saling percaya. Mas Febri lagi di Bandung. Neng Siska lagi di Borogojo. Harus ada perhatian. Beb sedang apa? Udah makan belum? Udah sholat belum? Itu harus tetap ada. Oleh masalah laki, telepon dan ngangkat tingkah mana. Nauzubillah ya, harus ada perhatian. Pinter masak, pinter diwedak, pinter ngadangkeun nasihat cara. Sebetulnya Mas Febri perhatikan, kewajiban di dalam rumah tangga semuanya adalah kewajiban salaki suami. Salah. Semuanya kewajiban salaki suami. Ngepel bahasa Indonesia betul? Menggegero, cuci piring, dari cuci piring juga lah langsung dicuci, sendok bisa segala, so kalau umum naon, mencuci barang-barang makanan. Jadi itu kewajiban semuanya kewajiban suami, ngepel, mencuci piring, sendok, gelas, segala, terus naon deh, nyese,
nyuci baju, lain baju kok celana segala ayat jeroan. Itu semua kewajiban siapa? Suami. Kewajiban istri yang sisanya satu taat. Adil tuh cek. Baca adil tuh. Kecemangan hiji taat, salaki masalah. Gegeroh nyusul ngepel isuan budak kemana jadi budak. Ngalah suruh, ngalah jukut. Kewajiban salaki kabeh kecemangan hiji taat. Cek salaki neng gerang ngepel wayahna wajib taat ya. Wayahna wajib taat. Cek Mas Febru cara pegelin nih, tolong dipencetin. Pencetin. Oh pijitin, aku ala nak dia nih. Pijitin. Neng, enggak ada rumput untuk domba. Enggak ada rumput untuk kambing. Ya benar Bang. Ngalah jemput Neng. Ngalah rumput. Ngalah mengambil rumput. Nyabit. Aya naneng kudu ini ke kebon ngalah juput. Teu aya suluh ya ada gas TF. Aya naneng lompat ke kebon itu ngalah suluh. Itu kewajiban salaki mah. Hiji kewajiban teh mengan hiji taat karena perintah saha salaki. Salaki aya kahayang tengah peuting. Suami ada keinginan tengah malam. Wayahna neng siska ulah nolak. Wajib taat. Wajib turut. Dan Mas Febri sebelum nanti tandang makalangan dalam dunia malam pengantin, satu wajib wudhu dulu. Setelah wudhu baca netepan sunat, sholat sunat. Sholat apa? Sholat sunat mutlak, sholat sunat syukur wudhu, sholat sunat istikharah, sholat sunat hajat. Kemudian baca surat Al-Kahfi. Panjang tuh. Baca surat Al-Kahfi, baca surat Yasin, baca surat Al-Waqiah, baca surat Tabarok. Kena awalnya 5 ngawitian. Terus baca surat Qul 3 kali, maca surat ayat kursi 11 kali. Buka nasa pamajikan orang teh ditiup mun-munana. Mun-munan tahu mun-munan. Mun-munan naon? Ubun-ubun. Dah ubun-ubun ada dibuka ditiup. Nembet dirinya sok urang rek. Ngadu naon ge tilanana naon silakan. Kitu. Kecil lamun rek kigituan yang salah kita sok ngaraheun tah. Pasatemon. Mas tahu pasatemon? Ini paling kasar bahasa Sunda dibijarkeun wah ada ieu. Dari gituan. Sok ngaraheun aja. Tubuh. Sok wudhu heula tara. Sok salat sunat heula tara. Tara pada mulai seropot gaplok. Langsung aya kayang trekel. Dan cenah aja di Mas di saya di situ ada yang pengantin perempuannya pingsan, pengantin istrinya pingsan. Gara-gara apa? Gara-gara si laki-lakinya pakai kolor bekas tepung terigu. Di situ ada tulisan 30 kg berat bersih. Kebayang tuh? Pingsan Mas si perempuannya nggak goler pingsan. Setelah pingsan, kenapa kamu pingsan kakandaku, bebekku? Aku kaget Mas, begitu lihat di kolor emas ada tulisan 30 kg berat bersih. Saya membayangkan segede kumaha eta. Di lain kesempatan laki-laki yang pingsan. Kenapa? Gara-gara si perempuannya pakai kolor juga bekas kolam renang. Spanduk kolam renang ada tulisan 1,5 meter kedalamannya. Cengok beliau kumaha setengah meter, 1,5 meter, 1 meter tidur tadinya ayah yuk, tambah setengahnya, wah panjang juga nanti jero. Tapi insya Allah Mas Febri dan Neng Siska yakin insya Allah ketika pas malam pengantin pakai kolornya bekas 3 roda, semen 3 roda, di situ ada tulisan kokoh dan terpercaya. Insya Allah ya. Ada mudah-mudahan sing sakinah mawadah warahmah. Oke, kacai jadi saluwi, kadarat jadi salogat, kade bakda akad nikah, kurang rumah tangga, silih geingkeun, silih elingan, silih wasiatan. Di mana ada kekurangan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bahwasannya ketika orang saling mengingatkan, di situ kita akan hidup bahagia. Ketika lelaki orang kurang, lelaki suami kita kurang, ingatkan oleh perempuan dan istrinya. Ketika istrinya kurang dalam segala aspek, maka diingatkan oleh suaminya, saling mengingatkan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu saja mungkin khusus Neng Siska ya.
Jadi wayana kita berbuat bakti kepada suami, anggaplah raja suami kita. Dan untuk selanjutnya nanti ada kewajiban untuk salaki kami jadi istri, insya Allah di lain kesempatan ngahaja aing diundang deui itu. Mudah-mudahan sih aya manfaatna. Urang doakeun Ibu, Pak, kula wargi Jembar, Bapak Iwan miwah Ibu Titi sing aya dina rahmat Allah dijembarkeun rezekina ditebihkeun tina balaina. Oge khusus kanggo panganten Febri, Mas Febri sinarang Desis Kawati dina menjalin rumah tangga sagara rumah tanggana mudah-mudahan sakinah mawadah oge warahmah aya dina rahmatna Allah, pinuh ku rahmatna Allah, pinuh ku kabagjaan di dunia dugi parat dugikeun ka akhirat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan rumah tangga seperti rumah tangga Rasulullah sareng Siti Khadijah sareng garwa-garwa anu sanesta. Sakitu maka piatur hapunten tina samudaya kelepatan kakirangan lepat kirana tina kabodohan simkuring tularesna eta ilmu ti Allah. Teras doa kana pi aya orang teras doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi umazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal du'aana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ardha bi nuri syamsika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma fik ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara ceramah para dosen saya mudah-mudahan ageng manfaat barokahna kanggo urang sadaya wabil khusus ngajankeun dan barokah kanggo kedua mempelai menjadikan rumah tangga anu mawadah warahmah. Singkuring atas nama pembawa acara kilang langkung punten kasuhun ampura anu diteda mung sakitu bae anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala nabi hasbi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima.